Kejadian ieu kealaman ku kuring ayalah 4 tahun ka tukang. Kejadian nama pas poe ulang tahun kuring, poe eta teh poe anu bahagia pisan keur kuring. Loba nu ngucapkeun selamat ulang tahun ka kuring. Aya anu lewat SMS, aya anu langsung ngucapkeunana ka kuring. Nya kabungahan pisan poe eta, teu eureun di dinya ku kuring sababaraha babaturan deukeut ditraktir dahar. Nya ieu mah keur ucapan terima kasih kuring we ka sobat-sobat kuring jeung rasa syukur kuring ka Allah Subhanahu wa taala. Sanggeus meakeun waktu kumpul-kumpul jeung babaturan, salah saurang sobat kuring ti Jakarta nelepon. Adam ngaranna teh. Halo? Weh, cager euy. Alhamdulillah, kumaha maneh? Alhamdulillah sehat. Kumaha euy? Aya naon ieu? Urang teh keur di Bandung ya, keur liburan. Maneh mampir nya, keur sila pisan ieu teu ngobrol. Oh, oke siap lah. Sanggeus ngobrol sakedeung ngalor ngidul, akhirna telepon ku kuring ditutup. Aduh, geus lila yeuh urang teu ngobrol jeung sobat kuring. Mumpung manehna keur aya di Bandung keur liburan. Kuring rek diajak ku kurilingan we di kota Bandung. Siga basa keur zaman kuliah bareto. Manehanana ayeuna keur nginep di salah sahiji hotel di kota Bandung. Singkat cerita, peutingna kira-kira jam 8-an kuring nepi ka eta hotel. Kuring nepi di tempat parkiran hotel. Geus beres parkir, kuring keluar tina mobil. Tuluy kuring asup ka lobi eta hotel. Sanggeus kuring aya di lobi eta hotel, tuluy kuring langsung muru kana pantolip anu aya di hotel eta. Nya posisina aya di tungtung ruangan lobi hotel. Di jero lift, tuluy kuring mencet tombol ka lantai 4. Sanggeus nepi ka lantai 4, kuring nyoba nginget-nginget nomor kamar anu dibikeun ku sobat kuring anu dikirimkeun lewat SMS tadi. Daripada teu pasti, ku kuring telepon we si Adam. Halo, Adam, ai nomor kamar maneh nomor sabaraha Adam? Halo, sok buruan. Iya lobet ya baterena ya. Halo, Adam? Halo? 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 Baterai HP kuring bea. Ya wae. Kuring ningali ka kenca jeung ka tuhu. Nyobaan nebak kamar nomor sabaraha kamar si Adam. Di mana nya? Jeung sepi deui. Eueuh nu ngajagana ge. Nepi ka akhirna kadenge ti jero lift keluar hiji awewe. Awewe eta make baju warna bodas, kawas daster panjang gitu. Rambutna rada panjang jeung manehna keur kakandungan. Awewe eta lempang muru ka salah siji kamar di ruangan ieu. Pas beuki deukeut, kuring bisa ningali pambeunteuk eta awewe meuni geulis pisan. Sanggeus pasangrok jeung eta awewe eta imut ka kuring. Nya ku kuring dibales ku imut oge. Tuluy awewe eta
nuluykeun lempangna rada ati-ati. Kuring nyobaan ngulilingan ruangan eta. Da pamikir kuring si Adam pasti keluar oge neangan kuring. 5 menit ti harita kuring lempang nyorang lulurung eta hotel. Tapi naha si Adam eueuh wae nya. Nah salah lantai gitu. Kusabab kuring rada ragu, kuring boga inisiatif. Turun dewe ka lobi. Rek nanyakeun ka petugas hotel. Kuring tuluy lempang ke arah lift. Satungtung kuring keur nungguan pantolip muka. Astagfirullah. Si gaya jelema ditukangeun kuring. Pas kuring ningali ka tukang. Ieu pan awewe nu tadi. Nah ayeuna geus aya deui ditukangeun. Manehanana ngan cicing bari ngusapan beteungna nuker ka kandungan. Tungtungna lift nepi oge di lantai 4. Tapi barang berai buka kondisi eta lift kayaan kosong. Kuring abus ka jero lift. Awewe eta oge ngiluan abus. Eta awewe nangtung di juru lift. Tuluy ku kuring ditanya, "Mau ke lobi juga, Mbak?" Manehna ngan ukur ungeuk. Bari tuluy ngusapan beteungna. Kuring teu wani ningali langsung. Kuring ngan bisa ningali eta awewe dinu bayangan anu dipantulkeun ku kaca tinu lift. Pas keur ningali kitu, ujug-ujug kunaon ieu lift? Ampun dijerobet ke kereceman kieu. Tapi kejadian eta ngan sakedeung. Anu akhirna lampu di jero lift caangna normal deui. Tapi nahabet kadenge sora orok nu keur ceurik. Kadenge eta sora aya di juru lift ieu. Langsung didinya bulu punduk kuring murinding. Jeung karasa ngedeg-deg saawak-awak. Sora cirik eta orok beuki dia asa beuki jelas. Ya asa teu mungkin. Didinya kuringan bisa ungkul. Teu wani ningali ka tukang. Jeung teu mungkin ojol-ojol aya orok di jero lift. Pas keur kitu ujug-ujug kadenge kuring jadi penasaran. Kuring nyobaan ningali ka tukang bari sok sanajan kuring rada sieun. Astagfirullah. Nah ayeuna eta awewe nangtung bari ngais orok. Manehanana goyag-goyageun awakna bari ngahariring. Kuring ngadeg-deg saawak-awak. Kuring didinya langsung meremkeun panon. Bari ngaluarkeun ke sang tiis. Kuring ngarasa ujug-ujug aya leungeun anu nyepeng kana tak-tak kuring. Jeung ngadak-ngadak saeusi jero lift ieu kaambu bau hanyir, siga bau bangke anu geus lila. Bau teu lila pantolip kabuka, kuring langsung lompat kaluar eta ti jero lift.
cicing sakedeung di kursi sofa nu aya di lobi hotel. Bari nenangkeun diri nu keur kasieuna. Pas keur kitu aya jelema nu nyamperkeun kuring. Gengan mana geus datang. Hampura tadi orang ke di jalan euy. Ah, Dam. Geus urang init ayeuna we. Kuring teu ngeuna awak euy. Oh gitu. Kela tuh euy, urang erek cepat barang-barang urang heula. Jeung aya oleh-oleh keur maneh ye. Si Adam langsung lempang ke arah lift. Kuring tuluy nuturkeun. Si Adam langsung lempang ke arah lift. Tuluy ku kuring dituturkeun. Tuluy kuring nepi ka lantai 4. Tuluy kuring langsung ke kamar si Adam. Anu sabenerna aya di tungtung kamar hotel ieu. Barang kuring abus ka jero kamar. Dan urang erek kacai heula. Kela, dagoan sakedeung nya. Oh, nya sok atuh. Awak kuring masih karasa leuleus keneh. Bari nungguan si Adam, kuring gogoleran heula di kasur. Can lila kuring bereumkeun panon, ujug-ujug kadenge suara orok deui. Suara eta orok kadenge deukeut pisan. Tuluy kuring hudang jeung astagfirullah. Gigireun kuring ayeuna aya orok keur ceurik jeung ujug-ujug asa aya anu antel kana sirah kuring. Pas kuring luak lieu eueuh sasaha, pas ningali ka luhur, astagfirullahaladzim. Eta nu di luhureun eta teh pan awewe nu di lift tadi. Beheungna ngagantung kanu tali anu tinu kaen. Jeung eta awewe posisina gantung diri di tengah ruangan kamar ieu. Matana mencerong ningali ka kuring. Jeung sora nu kadenge pikasieun pisan. Posisi leungeun eta awewe siga anu rek nyokot eta orok anu aya di gigireun kuring. Kuring nu kasieuna ningali kajadian eta langsung loncat keluar kamar. Bari jeung minta tulung. Nepi ka antukna aya bapak-bapak karyawan hotel anu nyundrungkeun kuring nepikeun ka kuring ti sungkruk. Tuluy ngusapkeun cai kana beungeut kuring 3 kali. Bari jeung macakeun jampe-jampe. Kuring nu katingali keur kasieuna. Tuluy dibawa ka lobi. Terus didiupkeun dina kursi. Tuluy kuring nyaritakeun naon nu dialaman ku kuring ti mimiti asup nepi kajadian bieu. Tuluy si bapa eta nyarita yen nu katingali ku kuring nya eta kuring teh ningali sundel bolong anu nungguan eta kamar hotel. Jadi caritana geus dilapisan. Di salah sahiji kamar hotel ieu aya awewe nu keur kakandungan ngagantung maneh nepi ka maotna. Jeung kadang-kadang mah sok nembongkeun wujudna ka pagawe hotel di dieu. Tapi karek ayeuna hungkul eta awewe nembongkeun ka tamu. Tuluy si bapa nyarita yen awewe eta teh teu bisa diusir di hotel ieu. Malahan mah dina salah sahiji peuting misal aya jalma taliti ningali kamar nu aya di ujung kamar ieu,
awewe eta sok katinggali bari ngais orokna. Poe isukna kuring karek bisa papanggih jeung sobat kuring si Adam teh. Tuluy si Adam nyarita manehanana isuk-isuk rek langsung pindah hotel. Anu nyatana manehanana oge sarua ngalaman naon anu kukuring kealaman. Manehanana nyarita manehna keur di kamar mandi. Barang manehanana ninggali tina kaca kamar mandi, si Adam ninggali aya awewe keur nangtung hareupeun panto kamar mandi. Bari ngais orok jeung kadenge sora awewe jeung orok anu ceurik. Kejadian ieu kealaman kukuring ayalah 4 tahun ka tukang. Kejadian nama pas poe ulang tahun kuring, poe eta teh poe anu bahagia pisan keur kuring. Loba nu ngucapkeun selamat ulang tahun ka kuring. Aya anu lewat SMS, aya anu langsung ngucapkeunana ka kuring. Nya kabungahan pisan poe eta, teu eureun di dinya ku kuring sababaraha babaturan deukeut ditraktir dahar. Nya ieu mah keur ucapan terima kasih kuring we ka sobat-sobat kuring jeung rasa syukur kuring ka Allah Subhanahu wa taala.